Kang nyaker naon cicing wae di dieu kunyai di teangan ti tadi. Nya puguhnya pusing akang teh lah. Nya pusing kunaon Kang? Bebeja atuh ka nyai aya ka pusing mah. Pusing nih ka akang aya nu nyebut goreng patut atuh da. Ini keheul akang teh. Piraku Kang, ka Akang wawanianan nyebut goreng patut. Teu sopan pisan. Urang mana Kang? Saha ngaranna? Ek di teangan ku nyai. Lu kada jalan mana mah teu apal nih. Datang-datang dah ka akang cenah dasar si goreng patut cenah kitu. Aduh, teu sopan pisannya ka Akang nyebut goreng patut wawanianan. Keun Kang lah ku nyai wang teangan kamana-mana oge can kapanggih mah terus. Tuman jalma kitu mah. Nah, hanya rek di teangan rek di kumaha gitu ku nyai. Rek di teangan Kang ku nyai. Engke mun geus kapanggih nyai rek nganuhunkeun, berarti manehanana henteu salah ningali.